naon but. Urang hayang-hayangan gawe euy. Gawe naon. Kita gawe naon we asal mah halal gitu. Nu teu gawe cicing. Sok ieu atuh da penghasilan saeutik. Pengeluaran gede tapi bener sih mana. Pengeluaran naon? Pengeluaran mah jajan we. Kumaha maneh dom? Teu beuki sangu. Tapi pengeluaran gede. Pengeluaran gede. Kapikiran tuh. Jadi hayang gawe naon ya. Dom, naon? Urang boga ide ayeuna mah. Naon? Hayu we. Asal manggilu we. Asal boga gawean we. Boga deh. Hasilnya, berakhirnya. Orang itu apa ya? Tapi orang lembang ada harese budai. Go. Ayo tuh go di mana ya? Urang siap ya. Tong sore teuing kabur hujan. Yo, urang geus tepi jalan buru mana keluar. Kemana pun dia weh. Aya encom lumayan euy. Untung aya encom ge. Gedek naon kitu bud. Mane mah heueuh weh tuturkeun urang aya. Ieu atuh bud. Encom. Aya. Apa encom? Lieu raing datang deui. Barudak si Kinangka teh. Mana naonan? Nyeri kehead. Kamarana maneh? Pas-pasan ieu mah euy. Cek bapak urang ieu. Nu kieu jeung sapatu. Dek naon emang riweuh teuing. Bapak urang rek kaonangan. Konangan ka saha? Nya teuing keluargana we mah. Dipake rek ini. Wayahna urang mah engke we. Engke duitna mah cenah. Wayahna we buruan ieu mah. Rek dipake ayeuna. Bapak urang omat-omatan kudu panginjemkeun. Rek dibawa ka mana? Dibawa ka mana ieu? Kaonangan. Rondel si Adel. Sok tah ieu hiji. Eta we sapatuna. Atuh aing rek make naon sakabeh dibawa. Wayahna we. Kacida Gusti. Bae nyake lagi. Coba panggil ayeuna rek ini. Atuh. Ayeuna mah. Anjir mah. Po. Naon deui bapak urang teu bawa kantong. Anjir make budak kantong. Ini bener juga si Adel ya. Lam gaya-gaya teuing kira ka dieu. Aduh aing mah ieu. Tah kitu atuh. Nya engke dikadeukkeun deui da. Ayo dam. Astagfirullahaladzim. Aduh aing ka hipnotis deui wae ieu mah ku barudak. Back ini tapi kata tulus jadi nyeker kieu sapatu di imah alus baju alus. Gagal Gusti. Ada kulin? Ada. Bisa. Tadi ke sawah ngemain eueuh. Ini janji-janji sincong. Iya, lieur. Pada ketemuan lain. Sas tukang boga awewe. Dianggap teuing saya teh. Nu bawa tadi adanan teh ku indungna. SKM. Payu keneh ka we eta. Kan nanti kan SKM sarjana kejar mantan. Wow. Itu pegawai. Mantan ya. Nanti jalan. Itu. Wah, si Bawin euy itu. Men. Sepatuna gaya men. Abana men. Ayo atuh. Ayo gua ngajak harulin dia. Kok kayak segaya gitu mana? Gaya kieu waktu manginjeuman urang jajan dia. Dong. Naon tadi ngosek main teh? SKM. KM. Masih tinggal di dia rumah Sincong. Sincong ini syarat, cing oge kopian atuh. Gampang. Oke, Sincong kalau telepon ka dieu. Di lama kira-kira ieu. Sepatuna ini di mana ieu? Nang ieu ge. Bener mah kayak kieu, mau jadi duren we na. Mangprang. Alhamdulillah. Pertahankeun gaspol. Dom, iya teh, keur dijual, Bu. Oh, gitu dong. Ada ya. Kayak sugan gitu tuh ayah Mang Mamin ya. Ayo mah, ayo. Ayo urang tunah heula we. Da geus janjian meureun di diarinya.
Tuh ayangan cobaan Bang Obet Bang Mami Bang Sengau kenal ya mumpung kenal Harade di sepatu dan topi itu nanti kantong ayo bulan kita juga dari wae aduh euy urang mah ditalatahan naon ditalatahan ke bapak urang naon minjem kenal cai sepatu nangka kumpul ngowe jangan naon ya kaonangan jangan terbuat sepatu di sana naon dia teh ting ada kaonangan ting naon lumayan bisa kedeung cenah nang nyeum ieu ge tuh imam mari cenah tuh eta jeung topina bisi panas nang nyeum bae eta sepatuna deui cenah bare inyo men harunya si ada bae cincong ieu lakeun da cuma hari ada yang kelakuannya tengah modal pisan di mau ngobet apa sih gede mau ngobet doang ayo bikin eta ke hair ieu nah tunggu aja badan yang masa eta kayak kita ke koreang gitu beda ayo bapak mana di mana ayo mah cuma makena ieu oh macam banget kadang kan bisi hujan cigo itu ayo mak dirangkap teh kan atuh cenah ada temoga kemeja aku di imah pura kemeja asli maaf pengen boga bapak teh malah minta uangna bapak jeung anak ronel keune nyopo teh ngarep ditaranyang urang aduh naon dikeun kanya ya biar nangka Ih sarua jurang ngajurang naik atuh naonnya engke dikadeukeun da dah saya 2 jam deui omat kede-kede jam yes obat udah cai tiba pikiran ulang teh ada 50 loba bukan mah teh itu ya si ada lah naonan nyebut nginjem baju barang di minumannya dibinjem nu si Debi senal sepatu menang nginjem ya mereka urang ge sarua dengan nuan cincong mereka onangan parah dia di cincong itu alamat bedo si ada semakin parah begitu cincong di jam datang sama jam karet oh di mantan heula meureun sigana ketemuan heula teuing aya bahan sigana mah itu mah itu dibawaan teu urang diajakan telepon cincong itu mah HP urang cerita aing si sanggo hese di ka mana aduh jeung HP di nu kantong si apun si dom ka si daing poho di dekat pokok kemaya aduh anjing barudak kayak aya wae ieu jeung sengawa ning lila-lila teuing kasih sengawa lah rungsing aing mah kayaan jadi kieu jeung nyeker jeung naon aing mentang jeung barudak aing anjing ko euy batuk sakit tuh ya budak pamangi maneh Paya mah kakak itu lieur aing mah. Itu jeung cucuk. Kumaha emane ari ongko ngajak ulin. Heuh pan urang teh nunggan mararane ya imane. Nunggan maneh, maneh ka dieu tadi nelpon nyamper cenah tadi. Kenapa mana tuh teh ini di teleponan? apa yang di miss call maneh teh diangkat-angkat. HP-na jas, sepatu aing teh geus setelan. Kantong HP, kantong kabeh jeung peralatan dinu HP dinu kantong. Hipnotis ke budak dua pajarkan cira yang bapana rek ka kantor nginjem naon si Amin si Obet. Aya Mang Akin. Tinggal gantar. Kaharep. Kaharep. Boleh. Kita mau kiwung. Tuh si Ajo tuh dua gue apa? Tinggal ieu lah ini. Ada kuliah sepatu karepnya. Saya kemarin sepatu. Udah nginjem di bapak urang. Kiwung meureun bet. Jeung ladang roksokan. Urang karep perannya. Dek kuliah sepatu karep. Mohon pamit kitu. Nya. Waalaikumsalam. Marangga. Mantap bieur siap bal. Jeung si Dom Ronel deui aing mah jeung hayang modal naon ieu aing ada dasar jadi olangan kieu
Jeung dipukil di Allahu Akbar. Aing. Kieu dasar heula. Untung euy. Congna. Baiklah kieu lah orang kampung ieu. Lumayan dagang ke pakai modal mah. Gimana ya? Rada berat kieu teh. Hapengan lumayan euy jeung casanana ieu mah. Lumayan ieu mah euy. Kayak casana mah lah jual-jual. Jeung katalaripu deui euy. Untungna teh dara laek. Ya. Diobral lah. Diobralnya ada sepatu, ada jas, ada kantong, ada kemeja ya Pak. Siapa dagang naon itu ya? Kebenaran atuh mah ieu. Nu mah tulus kebanyakan kayak deket. Diobral. Meuli ah. Rek meuli Bang. Dagang naon maneh? Dagang nu aya-aya we, buru dimurahkeun kurang mah. Ieu sepatu sabaraha? 50 bae. Ngomong mah teuing 50 eta 100 eta mah. Sing nyobaan. Nu mah enggak. 35. Naon sok asa ngalonyeng. Lain asa ngalonyeng pan aja nomor 35. 50 keur Mang Buruk mah. 50. Tuh, ieu jasna ya. Jas sabaraha? Jas mah bae 100. 100. Dipatur mah tuh sabaraha. Moal daek teh 100. Aduh, greg. Ke kaunangan. Aing tawar kabeh geure. Lumayan aya mah bikeun mah 100.000-an kabeh. Beuleuh kabeh 100.000 lah. 100.000. Tapi baelah mumpung teu make modal. Saperak-perak kacan ge. Kebae lah. Ya. Satu lah. Kabeh mah. Ya. Tah, 100.000 geus nya. Nuhun punya. Sok kemana geura balik? Gede Iya senal. Menang 100.000 menang loba. Aing mah puas ya, duh ya. Untung lumayan ya, duit 100.000 mah. Jadi ieu can payu piraku nya. Senal sangkilang halus kieu. Untung we lah 100 leuwih. Di modal. Lain mah gitu. Diobral. Sok, bodo. Tah. Anjir, urang ngaborong dia dihareup. sawawu gitu Jo. Sing napa Jo kada Jo? Urang menang beli dihareup 100.000-an kabeh tuh. Jeung jas, sepatu 2, kantong 2. 100.000-an. Sawawu eta sepatu we. Jas karet. Jas nu aing ieu. Di mana eta we mulina ge we? Deket dihareup urang menang ngaborong di barudak 100.000 kabeh. Kabeh jas ieu sawawu urang Kang. Urang mah teh nyaona naon nu beuteung mah meuli we dihareup 100.000 kabeh. Dihareup bisa si aku deh. Di saput. Ieu nu aing. Da urang mah teh nyaona naon da urang meuli 100.000. Tuh, ieu sepatu aing. Ieu bener eta nu mana eta mah? Aduh, konangan aja sawawu ieu. Sawawunya. Iya aduh. Naon ieu barudak? Cing, da urang mah teu menang meuli edit urang kumaha. Lan aing teh kaunangan tadi nungguan. Ieu teh janjian mah teh ieu teh. Bikin kabedo ieu ada janjian. Aing edit urang kumaha ieu 100. Mana meuli? Ngemeuli da aing mah teu lain menang masuk. 100. Barang-barang urang ieu nu kabeh ge. Terus urang kumaha ieu? Hadiah ngobrol lain urusan urang teh. Ieu teladahna sigana mah ieu. Ayo urang ieu kumaha ieu? Aing kumaha ieu duit 100.000 nya dibanding pamere di bapak urang. Ngopi leboh. Da kawanangan teh teto satu lieur. Hai. Duit aing mah. Aing mah teu geunah duit langit teh buku-buku mah. Cam, go. Alhamdulillah balik. Abet. Min. Naon mana? Angger urang ka si eta ka si Aput. Naon? Udah minta duit nu bieu we da teu geunah duit lagi teu pugu-pugu mah. Aing pokona mah yang beres lah. Ayeuna aing lieur Tuh kado itu lempang ke dia itu. Beneran tuh aya bapana euy.
Oh, ayo. Dah, kali mana? Halo, Com. Sok Mat ngomong. Mat, mana Mat? Ayo lo, deh apa naon orang gantian duit 100.000. Enggak ada tuh. 100.000 duit naon? Cigelut. Gala anak cigelut. 100.000 orang tengah arti ya. Cigelut. Tadi ke Pulutus. Masalahnya ti urang naon? Ti budak kelakuan budak urang naon? Sepatu aing pajarkeun jeung maneh. Kita ngiyeuh dari Kaunangan. Yo jas. Sok kami nu maneh ge sarua nih. Sepatu urang. Kameja dasi si Obet. ditangin nyaman ku urang rek kawenangan yang sapakeun njem jas. Heeh. Teru masa aing mah di mana barudakna? Eta mana Uju? Gimana dia meulina Kita di hareup di garasi di dagang. Udon meureun, Bro. Urang dia meuli 100.000, kabeh kurang diborong. Wah, si Uju minta tanggung jawab ka urang. Ayo urang-urang. Kana surang nginjem ngabelan minta ke bapak urang. Urusan anak urang naon ya, kopi gemerong kieu. Urang ngerasa tegenap ku kelakuan budak maneh. Karena si Uju 100.000 ku budak maneh duitna kacokot. Minta ka urang-urang. Kan gimana ada barang urang-urang kabeh minta dicokot deui we. Barudakna nanti mana? Apa? Apa? Dacan aya balik lagi mah. Geus teh we keur itu di hareup kene. Karena tadi sama. Keur dagang kene, hendak panen lagi. Tidak tadi kuat mareli deui selain Mang Ieu, Mang Buruk. Tapi kela saya nu kurang. Ai topi bieu mana ya? Kela dibawa asa teu ngeunaheun kieu. Ieun. Kadung teu ditawarkeun ka Bang Buruk. Henteu bisi panas ya. Udah mana? Tuh, deh anak mana tuh. Pedagang senal tadi oge urang mata kuliah di dieu. Diobral. Eta ayo urang, kom. Akbar. Tuh nyangka aya barudak eta. Deukeut eta duit urang si teh mah. Karija. Amung lah. Sieun di gebugan di tengah. Tawa ieu. Oh nyatoy. Dan urang ngamodal. Kolot ge sabaraha kali maneh ieu? Kolot pijeun tanonan. Urang sieun di gebugan ka dieu mah. Cuma ngawarahna cenah eta budak. Oh atulah urang ka dinya. Urang mah nganca ukur jagalon gue. Kadir. Urang teh Cek bro lah. Kumaha ya aduh ampun aing mah ada wawa. Gitu euy. Gagal eta mah euy. Nu boga rasa